Jika nama kedatang ilhamna biasa nama tos sahur teh sok langsung sare deui mengadak-ngadak hayang langsung peperen. Salila bulan puasa ieu biasa nama sok langsung sare deui lamun teu sarena teh beunang diitung da. Hawanana teh lamun keur salat subuh oge tos rapet saat teh niat-niat moal sare deui oge. Matak ayeuna mah jigana kedatang ilhamna entos salat subuh teh langsung we urang peperen. Tos dibukakeun mah hordengna urang bije-bijekeun elapna langsung we tutupan deui pantona langsung we urang perenan anu tilas sahur tadi. Aya acuk pabalatak urang kumpul we heula terus ayeuna mah langsung we urang sasapu da kieu abdi mah matuh pami bebersih teh sok dipayun heula ti di sasapu heula matak pami kontena bebersih nanti awal mah pasti kieu deui kontena teh engkeun teh pamiarsa bakalna bosen nonton video abdi matak nu di videokeun teh teu sadayana supaya pamiarsana teu bosen tah ayeuna mah abdi nuju ngelapan TV bajeng TV na paeh oge dipuang henteu ieu teh dianggo henteu kalah ngaheurinan hungkul ayeuna mah lanjut teh urang nyuci alhamdulillah geninganan ayeuna mah caina teu kiruh janten tiasa langsung nyuci ieu cucian meni seueur pisan nyaeta da bapana kahujanan wae unggal uih damel teh urang lebetkeun we ayeuna mah cucianna hiji-hiji tatus lebet sadayana mah langsung we diputerkeun terus diputerkeun mah urang ngantosan we caina pinuh tos beres mah ngalebetkeun acuk-acukana mesin cuci ayeuna mah urang pisahkeun ieu acukhana kana dolakeun dan nyaeta acukhana mah tara dicuci dina mesin cuci urang lanjut we ayeuna mah cuci piring.